Ibu jangan jeung padawan Kang Yayan iblis anu bakor tapi kages Ari jana tetep hadir Mama Imas tapi sok mah tapi sok Pak Gujrut Bang Dekap salah setik Aujang urang situ raja Papari bisa mendeli cik atuhku dukumaha jeung maneh awas ada kekeh ulun sakit tegas anak loba awas wah awas na cepot di haja aduh kudu kumaha awas kudu kumaha cerita bare kekehna rumah tangga jeung maneh waduh Gebros gelo tanah pati jempling di jurung di tahabal rek balik ka mana lindung bapak geus teh boga kapayunnya bapak geus teu boga ayeuh rek balik ka mana abang anu geus teu boga rek balik ka mana ieu rumah tangga jeung manehna geus teu jadi awas di bujangan jeung parawan hewak uluh tapi kages aduh dicabak aya hari jana tetep makin kumaha tuh tapi sok pagujurut bae cekap salah sakit awas babari hei bisa dibeli cik atuhku kudu kumaha tuh kumaha cenah can iblis minum bapak geus teh boga neangan deui indung anyar bapak anyar neangan deui sakit geus anak loba manehna eueuh elina tanah pati jempal jempling di jujurung di tabak
aja Ayo, maneh Kumaha? ketika Lolo. hitung lillah Gila ieu mah ieu. di bujangan jeung parawan Kang Iwan Oh. tepi ka Kang Hewa. Daniel geus eueuh parawana Hei. Bakejut parawana. hari jodoh tetepakeun Kumaha? tapi sama pagujrut Waduh. Oh. dekap salah setik babari Hewa. sang mundelit sabar heula tuh mengapa tinggal dan jemping di jurang abadi rek balik ka mana hidup bapak geus teu boga atuh geus maraon hidup apa geus teu boga kadong-dong amisaina Bodoh, di kumaha di parut. ngajul apa Au. di kantaran abong-abong kaduhina mida mah bae lantaran babe mida bae lantaran sang kuryang kaberangan budak-budak dayang sumbi siang kadanan muntacan sanati Waduh. Tobat. Kadario. ayo batur katanjeun Kumaha? katanjeun kapandan Kepalanya. Oh. ayo batur ngalandung dodol Allah. ngalandung irnakeun ban sawer